jarang diperiksa ada telat orang akibat orang kalau telat diperiksa kira hasil gitu. Mending ayo orang bisa baca kitab bisa nalaah orang dibaca kitabna di omea di beneran di ogening kieu wudhu teh ogening kieu salat teh gitu dibenahan di orang taek-taekeun terus kitabna mulai naik dina bab fikih mulai dina fikih bab fikihna kurang diberesan beres fikih hatena beresan itu diberesan terus nepikeun kakeknya perbedaan mana salat cek fikih mana cek salat thariqah bisa nganyangkeun komo geus kitu mah urang mah fikih unggul teu nya dina kitab mah moal aya hiji jelema nu bisa ngadahar rezeki urang moal manuk ge moal bisa ngadahar rezeki urang ieu moal hayam ge moal bisa ngadahar rezeki urang ieu moal begitu pun juga urang ka batur urang ge sarua moal bisa ngadahar rezeki batur moal nah, urang masuk asaripu sorangan nya aing dicopotan wae ieu usaha aing ku batur disaingan gitu nya. Eta orang masuknya nyalah ka batur. Gitu. Itu can nepi perkara rezekina can nepi. Anu pang aneh-anehna di jelema Islam sieun ku duit eta pang aneh-anehna. Sieun beakeun aneh. Sieun beakeun padahal mah jelema nu beunghar ge paraeh. Taneuhna kamaran ayeuna. Ya, jelema pangbeungharna si anu. Sawahna lega, mobilna loba, tuh di kamar atau beri giliran orang udah nama gitu di kamar kita dan mau kemana-mana itu Jawa mual lupatan itu Jawa mual bil barakah wal karamah Syabdul Qadir wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa bawala wa la hawla wa la quwwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah lakum kubayun nabilang sami-sami nyatakan puja dan puji kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah orang sadayana tersadikan pada Isa kalian sehat walafiat salawat wa salam hayran kelitah keliti dengan alam basmana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan kepada sahabat para tabi'in dan tabi'at ulama syuhada sholihin katut kaulang sadayana mugi orang sadayana sing pengi safadul mati kanjeng Rasulullah bin Jamaah rabbal alamin. Maka para jamaah sadayana sebenarnya kalian barokah mudah-mudahan orang sadayana sing kebarokahan. Alhamdulillah para jamaah sadayana urang dan saya bila melaksanakan aurat termasuk orang melaksanakan rutinitas di nama semangatnya. Insyaallah mudah-mudahan orang sadayana supaya ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah sadayana alhamdulillah orang dikersakakeun ku Allah dugi kana ieu saah nyata terus masuk kana tanggal 2 bulan Sa'ban. Siap-siap orang gening deui munggahan urang ngarempet ka pamaih. Jadi ngarepeta ka pamaih lamun munggah teh ku sebab di pamaih mah mesti sapi gitu. Ngarepet munggahan teu kudu sieun munggahan mah tenang we. Gitu tong di pikiran ayeuna. Pentingan siapkeun urang bekal-bekal dina bayunan ilmu pikeun bayunan bulan Ramadan. Supaya bulan Ramadan ayeuna tonggap lah. Sebab loba bulan Ramadan jelema puasa tapi gaplah. Ai gaplah teh aya hartina. Itu saeutik jelema bulan Ramadan puasa capek sakitu capena tapi ternyata teu meunang pahala ti Allah rugi. Nah, urang pametika kitukeun zaman jahiliyah nu kurang dilakukeun mah. Kita paras mah jiga teh hampir gaplah wae datara puasa mah. Eta mah geus teh gaplah teh tong babetkeun gitu. Masyaallah.
Tapi insya Allah mudah-mudahan orang banget para sing puasa ya teman. Kan kajian tinggi akhirnya gak itu mah perlu dipencet lah. Itu kalian lah karek saya ke puasa. Sengar sengir harapun mah kuat tapi lah ngopi deh. Masya Allah. Tapi insya Allah ya nama orang tinggal ikan orang pakai CCTV kayak mana. CCTV insya Allah. Yang penting orang siapkan ilmu naon ge dek orang terjun karena ibadah teh siapkan ilmu eta penting. Sebab ukuran anak ditampi jeung dari tampina kumaha make ilmu apa henteu. Kabeh jelema dek jadi tukang bas kudu boga ilmu. Jelema dek ngaragaji kudu boga ilmu. Naon segala rupa ge kedah aya ilmu. Nan saya lamun ibadah mah seakan-akan asa teu make ilmu. Mun naon mah urang sok nyentak kana teh harus ya itu diajar. Pakai sia geus kieu teh bisa ngabengkel. Kitu nya. Ai kana kanyentakan kita babari ke usaha teh. Tapi karena salat mah henteu. Kudu nyentak sia sih bener salat teh. Diajar tuh rukuna, diajar tuh pasunatanana, benerkeun tah cara rukuna, benerkeun tah cara sujudna. Seorang yang ngomong gitu. Sia salat, geus pas salat sia, geus. Salat mah teh ganti kumaha. Itu jarang dipariksa ada telat orang akibat orang kolot telat dipariksa kieu lah hasil. Gitu. Mending aya orang bisa baca kitab beureun bisa nalaah, orang dibaca kitabna diomean di beneran di geuning ieu wudu teh geuning ieu salat teh kitu dibenahan deui urang taek-taekeun terus kitabna mulai naik dina bab fikih mulai dina fikih bab fikihna kurang diberesan beres fikih hatena beresan itu diberesan terus nepikeun ka nyaho perbedaan mana salat cek fikih mana cek salat thariqah bisa nganyahkeun komo geus kitu mah urang mah fikih unggul teu nyaho fikih unggul teu nyaho teu geus teu nyaho fikih geus teu nyaho masyaallah. Nah, insyaallah orang berarti minggu payun mulai ke pembahasan dina puasa. Ayeuna urang pembahasan dina Sa'ban. Insyaallah sahabenan minggu payun wengi rebona urang 11an urang ngalaksanakeun rutinitas nyata sabulan sakali. Urang sakalian rajaban. Rajabana kiaina beusi hayang nyaho, kiaina hiji parobi, kadua pajajah, kapilu paamil, hampir jin kiai ku abeh kabeh. Jadi itu ngalasan jarak saminggu siap terdesangan ieu mah nu bisa nu daek karep duit bere. Dibere amplop daripada kabatur amplop mending jamaah lah. Gitu. Aing ngabagi duit ayeuna beusi pajarkeun ke nyogok kitu maksudna. Diajar ke nyogok. Gitu. Dari orang-orang wae, kemeja orang-orang wae ngamanfaatkeun aya sudah teu jadi jelema mah. Banyak aya moal jelema. Boting urang teh kieu kayak jadi ulamna banyak aya. Da kadang-kadang mun ningali urang mah urang ayeuna kieu modelna rada hideungan paros teh hideung kasebutna. Tapi bisa getolan keneh paros. Bener. Aja ting disebut kitu ge. Urang mah disapirakeun parosna. Kalau digagap eta paros, kelasna geus kelas wali leungit. Jadi begitu puasa Ramadan gawe jam 12 leungit cek orang ka mana salat aya leungit. Gitu. Tapi alhamdulillah para jamaah sadayana abi kitu bangun teh ka para syukur. Kan kituna para jamaah sadayana insyaallah urang ngabahas dina masalah Sa'ban anu memang berkenaan jeung bulan Sa'ban. Dina bulan Sa'ban iya dina Sa'ban teh cek Kanjeng Rasul amin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fadlu Sa'ban ala sairi syuhur kafadli ala sairil anbiya. Keunggulan dina bulan Sa'ban teh sapertikeun unggulna Kanjeng Rasul jeung para nabi-nabi Musa. Jadi tandingan Sa'ban teh tandingan lain kira nandinganana. Atau Kanjeng Rasulullah para jamaah sadayana lamun urang di maknaan dia dina Isra Mi'raj Kanjeng Rasul di maknaan kurang dina Isra Mi'raj. Begitu di maknaan dina Isra Mi'raj Nabi Adam ayana di langit kahiji. Urang Nabi Adam
aya di langit kahiji para jamaah sadayana. Terus Nabi Isa, Nabi Yahya aya langit kedua nya. Urang lamun terus kiri Nabi Idris aya langit opat, Nabi Yusuf aya langit katilu, termasuk Nabi Musa aya langit kagenep, Nabi Harun aya di langit kalima, Nabi Ibrahim aya di langit katujuh. Kangjeng Rasul mah tembus ka Sidratul Muntaha. Keunggulanana eta nu teu bisa malaikat kitu bisa asup. Ayeuna ditandingkeun ka Badisur alal anbiya, ditandingkeun dina Sa'ban sapertikeun Kangjeng Rasul nganandingkeun ka para nabi-nabi nu sanes. Masyaallah, katakan lain kira. Urang lamun dina bulan Sa'ban teh bulan anu pinuh ku pahala disebutkeun dugi ka kieu para jamaah sadayana. Wa fadlu Ramadan ala syairi suhur, termasuk lamun bulan Ramadan mah keutamaan keunggulan bulan Ramadan eta sapertikeun Allah ditandingkeun jeung nu hamba-hambana. Jauh Ramadan lebih jauh. Pertanyaan di dia para jamaah sadayana lian Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yasumu saban kullaha. Kangjeng Rasul teh sok puasa dina bulan Sya'ban, eta setiap Sya'ban ge Kangjeng Rasul teh terus puasa. Tiap Sya'ban puasa. Ya urang tanggal hiji ge teh nyaho acan ieu datang iraha. Tanggal hiji bulan Sya'ban teh nyaho nya. Masyaallah Gusti. Wa yaqulu nandika Kangjeng Rasul yarfa'ullahu amalul ibad kullaha fi haja syahri, diangkat ku Allah sakabeh amal anu jami-jami ibadah, diangkat ku Allah sadaya amal ibadah kabeh setiap hamba diangkat ku Allah eta amalna fi haja syahri dina eta bulan. Katakan bulan ayeuna bulan Sabar mah bulan siap-siap we urang antara husnul khotimah jeung teu husnul khotimah ayeuna di bulan Sabar. Katakan kurang Sabar mah khusus tah. Kudu dihususkeun kade. Wa qala sallallahu alaihi wasallam atadaruna lima sumya Saban. Kangjeng Rasul naros kasaha ka malaikat Jibril, he malaikat Jibril ngaterang anjeun kunaon dingaranan bulan Sa'ban. Cek malaikat Jibril qalu Allahu wa rasuluhu a'lamu, tibang ukur Allah jeung utusanana anu terang. Malaikat Jibril gitu. Qala li annahu yatasha'abu fihi khairun katsir, nandika Kangjeng Rasul li annahu sanyanya yatasha'abu bercabang fihi dina eta bulan Sa'ban khairun anu kahadean kasirun, kahadean anu sakitu seueurna bercabang di bulan Sa'ban seueur. Masyaallah loba kahadean bulan Sa'ban. Kan bulan Sabar mah lain kira bulan. Masya Allah. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu qala alaihi salatu wasalam atani, cek Kangjeng Rasul atani Jibril lailata, datang malaikat Jibril lailatan nisfi min Sa'ban dina pertengahan bulan Sya'ban. Malaikat Jibril datang ke Kangjeng Rasul dina petingan nisfu Sa'ban. Wa qala ya Muhammad hadi lailatu tuftahu biha abwabus sama'i wa abwabur rahmah. Muhammad, ieu teh peuting di mana dibukakeun panto langit jeung panto rahmat. Insyaallah urang teh neangan padahal bulan-bulan kita dibukakeun panto langit jeung panto rahmat dibukakeun. Mun urang ninggal dina ngadoa pas dibukakeun panto langit
itu ditambah dia pantau mata dibuka ke bakal dikabul ku Allah pabetan. Bahkan malam nisfu Saban mah tong sare seperti ngadoa we dirinya terus. Nisfu Saban. Jika malaikat Jibril fakum wasali hudan anjen Muhammad wasali jeung salat anjen warfarosa kanjen angkat sirah anjen wa yadaika ila sama leungeun anjen angkat ila samai ka langit kita ngadoa penting eta mah wayah minimal untuk tahajud itu ya orang berarti bertepatan orang dina wengi rebona 11 nya rebo wengi Kamis wengi Jumat wengi Sabtu wengi Ahadnya lantakan tidinya pek kurang sholat tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat hajat gitu keisukna dina isukna orang karek sholat duha gitu. Kebatin sholat dirinya termasuk yang paling penting ada sholat sunat tobat. Hingga bahkan sholat tobat. Gara-gara orang sesat dina duit teh bisa berobatin dosa. Hesek karena duit teh obat dosa. Entahkan jelema tukang main mah tong disangka boga duit, ribu duit mah. Boga disangka. Lari jelema ahli maksiat tong dianggap kurang babari duit hese begitu lebih hese di batan urang nu daek ngaji nu daek salat asa hese komo anu tara daek ngaji tara daek salat tong dianggap geuning baturan teu salat teu ngaji geuning lancar usahana eta tacet tembus ngaji nancen tembus ieu tong disangka ulah disangka jelema lamun urang ieu nya lamun urang geuning asa hese aing teh sok manakib aing teh sok daek wiridan sok daek ngaji deh salat telat dua tara telat biasa ku hese nya urang nu daek salat ngerasakeun hese anu tara daek salat mah komo leuwih hese gitu dianggap urang di ngeurah eta mah tibang buayan kade hayalan hungkul buayan hungkul cek urang ieu tong katipu kade ieu lamun urang daek ibadah seuseut eta kudu syukur ka Allah kudu syukur gitu urang dibere hese tapi rajin ngaji rajin manakib gitu ya rajin orang sholat telat tapi berhese halus bagus eta masya Allah tinggal naon si anu iya orang lamun dek jernih pikiran orang lamun dek tancapkeun ka hate mudah nancepkeunana ieu wae dina kitab mah moal aya hiji jelema nu bisa ngadahar rezeki urang moal manuk ge moal bisa ngadahar rezeki urang ieu moal hayam ge moal bisa ngadahar rezeki urang ieu moal begitupun juga urang ka batur urang ge sarua moal bisa ngadahar rezeki batur moal nah, urang masuk asaripu sorangan nya aing dicopotan wae ieu usaha aing ku batur disaingan kitu nya eta urang masuknya nyalah ka batur gitu itu can nepi perkara rezekina can nepi anu pang aneh-anehna di jelema Islam sieun ku duit eta pang aneh-anehna sieun beakeun aneh sieun beakeun padahal mah jelema nu beunghar ge paraeh taneuhna kamaran ayeuna ya jelema pang beungharna si anu sawahna lega mobilna loba eueuh di kamarakeun atuh beureung giliran urang kuduna mah gitu dikawarakeun eta da moal ka mana-mana ieu dunya mah moal lulupatan ieu dunya mah moal hese nya urang kamana kieu tetep balik ka imam mah oh beas mah neangan deui gitu pusing deui masyaallah akhir ya hese teh nya urang sok kitu teh aya keanehan di diri urang teh encan nepi teh ngaji teh jadi ngaji teh karek kana bab ieu can nepi geuria teh sabab eta tetep kudu diakidahan ku urang di tauhid diasupkan dalam meninggali karena kaya orang ngariung ayeuna di dieu nu ngariung punten ngariung di dieu urang ngariung ya nu ngariung urang anu ngariung ayeuna imah boga motor boga duit di imah maksa min wae teh gitu
Gitu maksudnya. Masyaallah. Duit di mah aya lah dibang jeung budak mah. Ukurna kitu. Ayeuna kurang dibalikeun deui para jamaah sadayana, aya we anu leuwih kurang ti urang. Dan loba tuh. Loba. Leuwih kurang ti urang loba, masyaallah. Gitu. Moal kudu pahili moal pahili moal. Moal para jamaah sadayana. Tah ieu teh di dieu ieu kekurangan urang teh sehingga ngalawan arus hirup teh teu ngeunaheun wae. Ngalawan apa? Itu dipakai di bawah usaha kita tetap tenang. Komo di bawah nganggur. Di bawah nganggur mah hampir rusing guys. Itu Rasulullah Gusti dah guys ya yang ngamanan gitu. Kayak kata gitu. Keanehan sakabehna jelema orang Islam lobana geus kaperangkap ku perangkap setan. Geus kakenaan kajebakan kana setan. Urang anu daek salat, daek ibadah, geus kena kana perangkap setan kena. Udah kena. Kena. Rata-rata tong muji anu teu ngaji, tong muji anu teu salat, anu sok daek ngaji ge sieun wae kana miskin teh. Marana teh sieun gitu nya. Sieun. Masyaallah. Sieun. Sieun dan bohong. Lain mulahkeun dina perkara urang beungar, justru Allah mereka beungaran ka urang. Jadi tandana jelema dek dibere ngaji teh, kita ngaji ku Allah teh, jelema aya tempat pengajian eta dek dibere beungar ku Allah. Dek dibere beungar saja. Ya urang teu sadar. Urang teu bisa narima deh. Bisa narima. Hiji dek dijorokeun ku Allah ka surga, hiji. Anu kadua dek dijorokeun ku Allah kana kanikmatan. Dan urang teu sadar. Teu narima. Teu narima eta ti Allah teu narima. Sehingga ku sabab teu narima alhasil dina ngajina daek teu daek ku sabab aing ripuh wae. Kitu tah. Daek teu daek kitu ge daek lamun deukeut kaya lancar keur lancar mah ruwet tah mah ngaji ieu. Keruat dia keur gagal wae. Masyaallah Gusti, dagang hese ja. Aya jelema aja. Jelas teu salat, teu sabriweuh gitu. Loba eta teh riweuh kitu teh salat teh. Riweuh masyaallah. Gusti tah kitu urang hek. Naon sababna? Sabab hirup mah dek kumaha ge tetep poin mah moal bisa ngamiliki sepenuhna ku urang moal. Da urang lamun ningali si Korun ge kitu sarua, Abu Jahal ge termasuk Firaun ge kitu sarua. Korun ge masyaallah. Sakumaha teu beunghar atuh Korun. Kunci emasna dipanggul ku bara urang kuncina hungkul. Urang kunci atuh deh, dianggur kunci lamari duit teh bara perak. Da beak para jamaah sadayana. Firaun jeung bala tentarana jeung hartana beak kabeh. Mana teu beak? Ngan terkadang urang suka tipu kekayaan kitu tah. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah ari setan teh ya'idukumul faqra. Osok ngingsieunan kana kapikiran kade siah besing teu boga entong kudu ngaji jeung we usaha. Entong ngaji mah teu mantak nguntung ke dieu. Mending juk geuting tong ngaji sia mah keur teu boga ieu. Eta ujur di antara ujur teu ngaji teh teu boga gitu. Yang mah ajarut tulab mau miskin gitu ya. Gitu ya. Ujur jadi urang mah nanti depan teh jalan depan teh lain kunana pada Jawa sadar masyaallah. Kade tah kursing pinter ngamanana kade. Tonggol ning sifatnya ku teu bogana ku geuringna ge geuring urang. Ku geuringna ge tetep ngaji mah tong jadi halangan. Namun kira-kirana kuat teh. Gitu. Bener kitu tah masyaallah. Eleh urang geus eleh ah. Oh, matakan kiai-kiai ka Bogor mah nyanyian ngaji teh hareungan paeh tempat ngaji teh gitu. Gitu masyaallah. Geus urang aja.
Dia para jamaah sadayana fakum wasoli warfarosaka wa yadaika ila sama fakultu ya Jibril mahadi layla he Jibril iya teh pentingan naon fakola hadi layla tu yuktahu fiha salasabiyah babi birrahmah iya teh pentingan di mana dibukakan 300 pantau rahmat. Masya Allah. Kurang tonggoring kok itu na iya rahmat Allah teh loba orang teh. Orang teh geus diberi rahmat teh lain kira ku Allah teh. Kumaha teu nikmatna jadi jelema Islam kita. Kurang diberi keimanan ku Allah kumaha teu nikmatna eta rahmat ya Allah. Kurang diberi hukum Allah kumaha teu nikmatna diberi hukum Allah. Cek kira. Bayangkan kurang lamun di Indonesia lain hukumna hukum Islam, lain jelema-jelema Islam tenganut karena aturan Islam, mual ngeunaheun hirup, mual atuh bayangkan pamajikan batur bisa ku urang, coba pamajikan urang ku batur, anak urang dikumahakeun ku batur, dan teu ngeunaheun, matakan aya aturan Allah kudu nikah. Kunikah tentram orang anak kurang kubatur dia dari tikah halal coba lamun teu ditikah emang dibatur kumaha dibatur mah para jamaah sadayana hesek katentraman negara tong dianggap Amerika ngeunaheun negara kare masuk ngeunaheunnya cicing di Amerika artis ditaruh hutan teu ngeunaheun kayak di urang urang mah diatur ku Islam jelema dek nyokot pemajikan urang haram teu meunang eta mah pemajikan batur lain pemajikanna nyokot barang urang haram eta mah lain hak urang coba lamun eueuh ku Allah tingali zaman BR sejarahna sagalana dicokot daang tinggal ngadaang aya harta dicokot rampok karana zaman Jepang sarua keneh tingali sejarahna di mana ngeunahna dirinya teu aya ngeunah da teu ngeunahna bakusau teu aya aturan Islam ieu teh salah sahiji rahmat Allah anu kurang diatur ku Allah dina kitab haram maneh entong nyokot pemajikan batur haram maneh entong nyokot hak batur haram maneh tah entong nipu ka batur haram maneh entong nepi ka ngabohong ka batur haram maneh entong jolim ka batur coba kumaha teu nikmat rahmat Allah aturan Allah dan rahmat Allah anu bila mana ditegakkan eta hukum Allah secara otomatis bakal aya rahmat Allah dirinya Allah ridho bakal aya kanikmatan ka eta jelema urang guna negeri urang nepi ka kieu usah teu dicokot aturan Allah hukum Allah teu dipake para jamaah sekalian lamun dipake moal kieu ieu moal aya nu demo moal aya nu rusuh wae moal wah, da urang ngeunaheun ngan urang teu karasa hukum Allah. Masing-masing jelema aya keimanan sieun ka Allah sehingga aman urang nya. Masyaallah aman. Gitu. Nah, nikmat coba urang bayangkeun lamun aya dina primitifnya di Amazon itu atanapi di kutub itu begitu dikutub mah ningali para jamaah sadayana begitu salakina Allah bisa dipakai ku saha wae pemajikanana Masya Allah gitu tah matakan kade orang ieu kanikmatan ti Allah tong ningali kutub lah sejarah dina jahiliyah kumaha di zaman jahiliyah teh kitu awet teh matakan kudu syukur zaman jahiliyah teu aya hargaan awet teh teu aya sedikit aya hargaan teu aya saha wae nu make bisa make dipakai ku bara urang hek ke anakna sarwakeun wajahna usaha karek eta ngaran bapana ieu kanikmatan dia urang bere nikmat ku Allah masyaallah zaman jahiliyah teh kitu nah sehingga urang ieu aya rahmat Allah diberikeun ka urang ku sabab urang daek nyokot hukum Allah lamun teu daek nyokot Allah moal bisa moal da urang tong boroning kitu para jamaah sadayana jelema salat teu make hukum Allah teu make aturan Allah da moal bisa mah ngeunah salat ge aya geura moal
Siksa bisa. Jelema puasa, nah menang kitu kanikmatan ti Allah, mau menang kanikmatan Allah, lamun teu nyokot aturan Allah. Moal. Waktu manya jelema ujuk-ujuk, teu nyaho bab bangunan, teu nyaho bab bengkel, itu begitu ngabongkar teu bisa masang ke deui engkel. Gitu. Da moal nikmat moal. Moal. Kade para jamaah sadayana. Eta urang jarang kadinya arahna. Urang seakan-akan we sakieu luyuna gitu. Geus, urang aja. Di dia para jamaah sadayana Fayaqfirullah ta'ala li jami'i. Allah bakal ngapura ka sakabeh jelema. Allah teh bakal ngapura kana sakabeh jelema dina pentingan nisfu Sa'ban. Masyaallah. Nikmat. Mala yusriku billahi syai'an, terkecuali jelema anu ngaduakeun Allah dina hiji perkara eta mah menang magfirah Allah dina penting eta. Jelema anu musyrik anu ngaduakeun Allah dina hiji perkara maka eta jelema moal menang magfirah di Allah dina eta penting. Kumaha musyrik teh para jamaah sadayana kade musyrik mah dosa nu paling gede al-kabair. Jadi dosa pang gede-gede nate musyrik kan. Musyrik teh rupa-rupa. Musyrik teh ya. Jelema tong jauh-jauh jelema boga keris ieu begitu boga keris percaya kana keris aing lamun teu boga keris moal maju ieu hirup ieu. Nempel hatena ta jeung keris musyrik. Jelema de karyaan aing ieu lamun teu nyuguh bakal bahaya kana karyaan aing. Nyuguh neangan jurig jarian. Bagian sata. Bagian parah sih kira teh nya. Nyuguh make naon eta? Make bubur make cau. Ke cau ditempel ke ngahajan yang nempelakeun nu kira-kira rindang eta ge sarua anu nerapkeun ge jurig. Nerapkeun. Ieu urang rata-rata lamun karyaan kitu tah. Ku sabab naon eta? Ku sabab dirinya posisina memang adat kahinduan baheula. Coba tinggali Hindu kumaha. Hindu kumaha para jamaah sadaya. Coba lamun dek karyaan teh derkeun dek macam mana kieu ge. Tahajud kita modern itikaf ke di masjid. Nu boga hajat teh hebat teh. Itu dah yang untung. Cicing itikaf di masjid, ngawirid hatem, bacakeun waqiah teman-teman. Duha sing loba kadinya. Tapi kapingsan kadinya. Gitu. Manakib geder. Da atuh aya rezeki mah moal membuat ka mana-mana ieu dek hujan derdek teu hujan. Oh kita angger we aya nu teu hujan rugi. Aya nu teu hujan rugi. Ieu di urang loba piang kerok nih. Loba piang kerok tadi urang. Woi. Ngadiukeunana khusus ahli nage ahli dewa. Itu aya begitu der teh hujan. Kayaknya kumaha teu da aya hujan bendaekeun. Gitu ya masyaallah jika ada masyaallah. Ada tah sosok nyuguh sok biasa teh nyuguh kali. Ulah mending kieu lamun dek hajatan mah ngabagi santunan anak yatim supaya orang tambah loba deui duitna kitu tah. Supaya dicegah tina balahina tong hujan supaya teu hujan atuh mah tawa wae tong ngadoa dengan tekuna naon aoskeun kurang manaki mulai kurang kudu loba-loba minimal urang dek mulai dek nyebarkeun undangan supaya darekeun batu datang ke mah urang atuh baca di manaki gitu. Da teh maca di urang sok aya maca we. Sok aya. Sedih para jamaah sadayana lamun ningali di urang sedih. Sedih. Ari sok terkadang lamun abrok tinggal mah kitu teh sok aya dasar dalilna di mana? Kitab naon urang kita kitu. Nepikeun ka hukum-hukum dina jelema maut ge kudu aya anu. Atuh tingali dengan akamul janais.
kita bakal mau jalan hukum-hukum nah tonggoroning gitu mencit domba di mana di kuburan itu mana tidak akan mau jalan ya orang kayak kumaha ya kira atau aja orang kudu buka pasukan kalau mereka berangkat ke rumah buka pasukan begitu taat aja taat beda jeung aturan Allah ya aturan Allah bisa ditawar itu jelema kita sholat subuh jam setengah dibagi kewe nawar jam 8 ya aturan Allah bisa ditawar kayak zakat geus waktuna zakat kalau kewe Jakarta gampang gitu kayak sholatnya penting sekalian dikodo wae gitu ya aturan begitu kok ngadat kalau teh sia cenah aing siap wae mau dianggap anak balak mah gila itu anak mendek dikeluar ke anak wali aku dia teh Masalah gering gitu diurang lain di batur nu kitu teh ternyata loba kene hal-hal galib anak memang sesuai jeung aturan Allah mangga teuing bising teu percaya mengatakan abi lamun aya kiai anu apik dibawa ka dieu ngomongkeun eta sisirian maraja masalah nu nyaho mah sisirian dan ieu kurang urang nu ngalarang seorang seakan-akan mendem padahal mah teh amar ma'ruf amar ma'ruf gitu amar ma'ruf pada masalah gitu ya asallah kusabab tadi teh nyata kejahiliahanana gitu kabodohanana kusabab katingali pada orang teh para urang sih nu ngaji mana sih nu sok ngaraji dan nu ngaji ge jarang dipake ya kepada mah ngaji waktu desa balik kambang bara ribu jelema di Bajis Talim hitung aya bara ribu jelema di Bajis Talim atau niku kumaha ya sedangkan pembahasan seurang teh hadir teh hadir Raja Banmulu dan Mungkul ngaji bidungan jarang atau kan merendah nepi seri artinya hukumna itu bisa digunakan tah hukum gitu hukum teh masya Allah minimal tata carana fikihna jeung sajabana sing karunya gereja masyarakat dari benar karunya besing can mengenal nah malah istiqbillah kamustikan kade tongboring kitu urang boga batu ali ya batu ali begitu make batu ali teh geuning itu make batu ali mah awet teh asa sering sing carilek ya gitu ya ari make batu ali mah asa sing ciringcing ka urang teh ya boga combong ya gagah aing ya hatena nempel kadinya tek aing nya lamun teu make batu ali mah jigana teh mual aing resepkeun bos kieu moal resepkeun tali make batu ali mah resepkeun bos teh masyaallah bisnis ge lancar gitu lancar nempel hatena dek weh nah musik kecuali kieu aya itisol ari itisol teh dina tauhid mah eta itisol teh sambungan cik urang jadi lamun aya sambunganana meunang lain mesti itisol aya itisol teh sapertikeun kieu jelema ka bulan begitu ka bulan ayo we mang amang ka bulan mang ye make batu ali uing ngan batu alina engke keueum dina cai caina inu mang cager tak cager usabab ayat itisol menang nu di nu cai ngatas tambahkeun batu ali eta ngaranna itisol nya kagolong apa yang beurang urusanna minimal beureun kudu operasi kita aya batu ali mau aja banyak eta mah tonggoran yang diasup kana cai beubeukkeun ka budak eta budakna gitu eta mah panjering banget curahna teh gitu da tetep ngaruh boga batu ali rayap belah kadu mah anger teu bisa kene wae kan bisa teh nipuna gitu ai nipu mah bisa jalan gitu daraja masyaallah itisal orangnya muslikan masyaallah Gusti ya guys terus urang lamun dina obat kade hati-hati nepikeun ka ahli-ahli nu warok mah aya khusus doa pikeun nginum obat
saking kunaon eta saking kusieuna nakdirkeun eta panyakit cagerna ku obat. Masya Allah pika kitu teh aya khusus doa dina kenalikan minum obat urang menang minum obat ngan ulah nepikeun kayakin kana obat teh sakit mun yakin makan obat hebat deh obat teh mah mujarab itu pokoknya 1000% bakal cager ku obat ieu kafir eta teh nggak mesti kan eta. Masya Allah percaya kan eta kita kan sing hati-hati orang dalam mengurangi talaah mah para jamaah di talaah ya penyakit nu ngadamalna Allah cager ge nu ngadamalna Allah ai obat saha obat naon obatnya ciptaan Allah setiap ciptaan teu bisa merefek teu bisa ngan aya perintah ti Allah. Contoh balikan deh rezeki di Allah tuh ya rezeki di Allah ya. Orang lewat usaha begitu usaha eta bab ikhtiar begitu bab ikhtiar diwajibkan ku Allah begitu diwajibkan menanglah dirinya rezeki di Allah Allah mengaturnya. Kurang lamun tina obati sing hati-hati tetap hati mah itu kurang percaya ke Allah menyadarkan Allah itu bisa para jamaah saya berpikir ke anu ahli waromah armuan di ubaran ku dokter kurangnya kekeremengan gerik teh kekeremengan ayo ke rumah sakit di asal langling lagi istirahat dibawa kekeremengan kusabna gitu kusab akidah orang malemah akidah orang abdi nyaksian setiap ulama kiai anu apik mana wae rata-rata bungeun diubar bungeun dirayu ku anakna tah ka dokter bungeun itu lain tengah menangkeun ngan sieun ngarobah hatena sieun robah sieun jadi kebiasaan ai urang mah eutik-eutik lieur eutik obat terus jadi cangeng eutik obat nah urang ai lieur tengah doa ka Allah gitu kuduna begitu ngalir seutik aduh lieur seutik aos ai dek ngadoa aya ka Allah supaya cager lieur urang tapi lieur aing ge baru gitu tuh jadi cangkeng ya. Coba orang ngadoa bareng supaya cager jadi cangkeng. Lo bareng mah jadi cangkeng, mau beli obat. Itu urang geus kebiasaan. Eta kebiasaan kitu teh. Anu formal ngaleungkeun ka Allah sakit hukum. Teu nyadar bahwa nu nyageurkeun teh Allah ta eta nu formal. Lain masalah ikhtiar lain. Kade tah. Man la yusriku billahi syai'a ulah musyrik jelema lamun anu musyrik ka Allah dina hiji perkara maka ti penting eta dina malam manis musaban moal menang magfirah Allah. Kamusyrikan teh para jamaah sadayana ieu loba dilakukeun ku jelema. Loba lain seetik musyrik teh masyaallah kan aya musyrik kopi aya musyrik sir loba ada musyrik teh dibagi-bagi termasuk urang ngapercayai kana hiji perkara anu eta perkara teh nguntukeun ka urang jeung sajabana percaya eta teh sarua teh secara langsung urang kan hate teh leungit Allah teh dibere duit ku kolot asal lain ti Allah diberi duit di tetangga asal lain ti Allah diberi naon ge asal lain ti Allah wae Allah mah leungit dina diri urang teh leungit aya setebel ke ngaji gitu kalau teu malau ngaji na aya nu betul mah nya hese urang di kopi urang gitu masyaallah hese illa makana syahiran
terkecuali jelema anu boga sihir. Sombong. Jelema boga sihir pada jamaah sadaya. Sihir kurang lamun dek ditalaah dina sihir teh kurang aya 10 sihir. Kira kurang dek membuatkan sihir pada jamaah sadaya. Kata sihir aya 10 hiji sihir kimia, kedua sihir hibia, katilu sihir roki, keempat sihir hindi, loba sihir-sihir termasuk sihir wit-witi. Jadi sihir teh 1. Ieu loba dilakukeun ku dina sihir ngan urang teu karasa. Usah teu ngaji. Nyahoana modelna kudu kitu, majar jeung cenah kudu kitu gitu kan. Insyaallah urang lamun ningali sihir simia mah nu menangkeun eta sihir hibia ku jalan khasiat. Khasiat aya khasiat tiratana atana batu khasiat ngagunakeun tanah ti batu khasiat cik orang bahasa khasiat itu masih khasiat khosiah ya kan ini khosiatnya khasiat tina tanah jeung batu sehingga begitu jelema ngagunakeun eta tanah jeung batu teh sok aya ali buhur ngajampeun teh make batu itu aya sebutan teh endog hayam batu teh nya aya deui batu naon ngaran rupa-rupa lah da owa atuh ngaran gitu. Begitu dijampe ditengenkeun kana leungeun deungeun make batu kabeh. Begitu leungeun kana batukeun batuna dijajarkeun kabeh tapi keun kakritis ditumpukeun ieu kabeh. Begitu ditumpukeun dibanjur make minyak buyung. Itu minyak buyung dibanjurkeun leungeun urang teh. Urang bari nyekelan batu tah. Sabregan hanya jelema atuh muriang teu cager keneh. Batu kan loba atuh ditenengkeun tinggal ge ngadapokeun hungkul. Eta ngalapna jalan hasiah tina batu bahwa lamun teu make media batu moal cager. Sehingga makelah media batu nyadak hasiah tina batu ngan taya itisalan sihir simia nu kitu. Taya itisalan. Daya. Jelema muriang dijampe make batu tas petikeun mana ponari nya kabungkul. Ponari nu ngangge batu kade. Urang apa naon ge penting cager we. Urang mah dasar urang mah penting cager kitu geus we teu peduli keyakinan jeung akidah. Teu peduli. Kade. Eta. Nu katilu sihir himia mah ieu khawarikna make perjalanan bentang dina langit sehingga nyaho kana zaman anu dipikahareun. Nyaho kana hate batur, nyaho kana pelantaran ilmu nuzul. Jadi make ilmu nuzul. Jadi lamun cara dina urang ilmiah mah ya. Saestuna mah kabeh ge lamun dina hisab, dina rubu, teu aya anu teu kanyahoan. Ku ahli hisab mah kanyahoan. Teu teu kanyahoan. Si A paisukan bakal cilaka kanyahoan. Si B paisukan bakal menang rezeki kanyahoan. Si C ge nepikeun ka maut-maut nanti bakal kanyahoan. Ahli hisab dan biasana ahli hisab mah kapungkur lamun ngagunakeun aya di daerah Cianjur ngagunakeun hisab teh sanes kana takdir. Ngagunakeunna biasana kana kalahkai. Bila mun kalahkai teh diuji kabeh eta dina tanggal kalafa iraha jam sabaraha buratna detik baraha tanggal sabaraha bulan sabaraha tahun sabaraha itu kumaina tanggal kalahkai teh dihitung oh ieu bakal buratna teh sidahan kalafana teh poe anu tanggal saanu bulan saanu tahun saanu detik saanu murad kalahkai teh urang matunya kalahkai iraha dek murad berarti nyaho gitu ilmu nujum saya sudah malah kurang ningali ilmu nujum para jamaah sadayana kapungkur mah tahun ini kelas kiaina kelas budak anu lagi arapal ilmu nujum teh jarang
Aya hiji riwayat malaikat turun pada jamaah sore. Dan malaikatnya datang ka budak Amon. Budak Amon hebat ari rujul. Begitu datang eta malaikat ke budak Amon ngarupakeun aki-aki jang ari malaikat teh aya di mana. Itu kumaha terus begitu dihitung. Oh, malaikat mah kan aya di langit. Persisnya aya di mana? Begitu dihitung. Oh, malaikat teh geuning aya di hareupeun abdi. Kanyaho? Urang mah juri kitu nyaho. Aya di mana? Ya, jin teh nyaho aya di mana? Padahal eta teh ulin jeung urang, unggal pena teh. Ulin jeung urang, mending aya teu beungal mah beungal deui. Coba urang salat di peuting 2 rakaat, tong diimah. Cicingna di anu beh leuweungan saeutik kitu tong cing diimah. Coba urang dirinya salat sunat 2 rakaat terus 2 rakaat tingalikeun ku urang diri. Mun teu anu datang jago, opal lamun urang ningalina ngamantenkeun kana tauhid sing kuat we. Mantenkeun kana tauhid begitu urang wiridan la ilaha illallah la ilaha teu kosong kedah dieusian la ilaha. La ilaha illallah istighfar lah terus urang syahadat lah urang. Begitu jika la ilaha illallah blek deui mulai ambulan beda mulai urang rek lumpat Pak. Dirinya kene siap deui jurus Cibarusa. Gitu nya. Dasar kita teh masa kadang-kadang dina urang geus bae ya. Sajadah geus digelarkeun begitu urang hayang ka jero imah heula geus di luar sajadah mah. Begitu geus digelarkeun ka jero begitu keluar geus anu nelepkeun itu siapa gansan nelepkeun. Da sering gitu mah masa. Gitu tah. Kan urang sing hati-hati kade. Loba. Nah, dina ahli nuzum. Jadi nyahuan zaman karep teh mana bakal kieu jeung nyahuan itu kana eta hate batu teh nyahuan oh sia anu hate kieu nyahuan aliludu atawa narekan farikna khususnya ku hewan seperti mana hiji narekahna aya khasiat nyokot khasiatna tina kadal buntutna cagakan eta sihir himian ieu mun aya jelema boga kadal cagakan atau napi cak-cak cagakan buntutna sihir boga kadal cagakan maneh urang lamun teu boga kadal cagakan moal menang wae main eleh wae ieu menang wae itu make main raja saya. Sama Gusti dage. Gitu orang aican ngaji mah heuhnya mana boga kana cagakan urang teu boga gitu. Ayeuna mah kayaan sihir himia gitu. Nah, hukumna narekahanana eta teh haram teu meunang kade cek tauhid mah. Hati-hati orang kade kudu nyaho mana nu menang mana nu teu menang. Sihir hende nu katiluna menangkeun harik nu jauh seperti ngagunakeun puputrian disandingkeun maehan batur jelema lamun eta jelema teh ngagunakeun bobonekaan puputrian biasana orang sok ningali na film-film santet ngaranna itu begitu eta jelema teh nyangge keputrian ayo weh dipencet sio keputrian teh ka batur anu di mana-mana anu kurang disantet eta eta teh nyasa ngaranna sihir hindi gitu teh termasuk naon deui bobonekaan kurang itu ayo weh kurang teh eta boneka teh ditojosan ku jarum supaya naon supaya batur teh gering yo
colok kumayanana sirahna eta boneka teh tapi kali itu tembus ka jelemana nepikeun ka gering adu-aduhan teu puguh panyakit ade raja masanya urang jelema nu boga sihir lamun jelema ye disantet ku batur disihir ku batur geuleuh aing kasih anu teh geus wae santet anu teh paeh teh jelema eta jelema nu disantet maka dirinya dosana ditanggung kabeh kudunya teh ditanggung tanggung warga matakan loba anu karana santet kiai-kiai teh loba karana santet kiai teh tong diangkapkan matakan urang lamun jadi ustad jadi kiai kudu siap aya jelema anu ngaji terus nyaho kitab doang ari hikam henteu wiridan henteu aurat henteu ijazah hikmah henteu geus nagen we aya we nu hareupeuk santrina unggal peuting ka suruh da teu bisa tadi teu bisa hikmah teu pernah nyadak teu pernah ukur hikam itu ukur hikmah jadi penting kan penting coba ada jelema teh mah geus rupa-rupa teu wani dihareup di tukang gitu itu kan mana kiai mah ada tulisan teh da loba raja masa syuur urang coba sejarah kan nah saterusna seria mani mah eta digunakeun ngagambar gambar hewan anu eta tuluy digunakeun siga eta gambar teh bagian badan anu dihanatan kumena mari disebut ngaranna supaya eta jelema teh gering harita keneh ku gambar-gambar hewan eta mah langsung digambar hewan yana kitu seperti eta kita pakai yana sihir tilasimah atanapi tilasim nyata ngemenangkeun warung ladat atau ngaran-ngaran bahasa ajan tapi anggeun mah teu paham loba kade eta mah lamun urang nyokot tilasimah coret-coret tulisan anu teu aya maknaan ieu urang teh yo ane kaole ane ka anu ya itu ane anu terus dibereklah tulisan-tulisan yang tulisanna coret-coret hungkul teu kaharti eta naon maknana manaan teu paham tapi aya khasiatna maka etalah disebut ngaranna sihir tilasi mah nu kagenep nasir teh si roki anu haram mana anu haram teh jampe jang jawakan anu eusina lain doa lain sebutan anu aya berkah Masya Allah coba ieu digunakeun ku urang jong kante punten ieu mah pareja masana sakali dipunten abdi sok aneh ka jelema aya bahasa supaya si mayit tenang gitu ngadatangkeun ahli buhun make doa anu jelas eta doana naon supaya tenang kumadek tenang didoaan kumayana ieu supaya budak digembol-gembolkeun bannya bajuna ditodong teh di hareupeun manehna bari hantam menyan ngubul teu masalah menyan mah ngan sodorena aya dinya urang mah nu tahlil nungguan we asana teh urang asa tepatos kiai dipanerikeun ahli buhun dipilakeun ai bahasana mah kitu supaya ngabeberes cenah keur ngabeberes si mayit ke begitu abeh tenang diri tuna boro-boro rek tenang si anak tenang ieu tapi sok hayang debat teh kadang-kadang sok hayang gitu teh hayang debat tapi bung neungeul bung paseana gitu maksudna hayang secara sadar gitu kita berarti nana baca anak rumah hayang nyaho sarumah jadi aneh nanti dipanerikeun eta teh lain kalangan teu ngaji kalangan ngaji nu kitu teh berarti can nepi ngajina ieu kalangan ngaji masa teh henteu kan ngaji mah getol mungkin can nepi ngaji bahasana teh supaya tenang eta di tanggal kahiji poe balapan kahiji nepi ka baliman ka 7 hantam kitu mena teu heula urang nungguan manehna we heula tong maka heula maju tahlil mah
penting main sana kos oah bahasana gitu supaya tenang kenangkeun ainu kitu ahli wirid atau ahli salat lain dibang calana we samping jeung kopea aya di dinya aya aya salat henteu dosa si harita kene harita kamait nage jejeritan harita tepuguh-puguh coba justru tonggoran isi pasti kelas-kelas nu kitu kelas jelema anu nyolatkeun teu ridho kusau hayang eta mayana dipenta atanapi meunang amplop sakit tunggu geus cukup karasa panasna ka sungai geus karasaeun mana nu iras nu teu iras nyaeun urang ayeuna beungeut kieu wah ieu mah pasti ridho jeung iras janten urang teh nyaho mana nu iras mana teu iras anu ngaji ge nyaho teu iras nu teu iras nyaho da teu nyaho asa biasa kabeh ari iras kabeh aya nu teu iras itu nu guru tuh anu puyeng we aya begitu mereka masalah komo mayit mah ngasaan jeung ngarasakeun mana nu teu iras mana teu iras sabab urusan akhirat mah kailasan lamun teu iras mah anggap komo atuh kudu kitu Masya Allah ieu urang masih kene kieu kene wae ieu teh sakadang masakarep masuk kaya teh tempat rajaban teh ngagunakeun ieu tapi bisa bahaya lain musuhan. Ayo urusan musuhan mah gampang ya masalah geuleuh mah gampang ya kete. Kan osok sieun bungeun ngaji bungeun salat gitu. Kalau geus kitu aing geus kamu salat ngaji teh hayang ngaji teh hayang salat eta mah teh. Insyaallah aing kampung di geuleuhan mah di geuleuhan ku batur nek urang kadu pandak balik kambang ngageuleuhan kabeh duit mah kurang. Lain bener kok aja maksudnya. Sabab eta mah geus aya nu ngatur. Kusau jelma sieun ka jelma teh kusau eta sieun eta. Sieun aneh sieun. Masya Allah itu tah. Nah, eta sok loba nu kitu para jamaah sadayana geuninganan Masya Allah komodi geuninganan Masya Allah urang tingali heula atuh ieu teh saha nu kieu teh. Urangnya kadang-kadang aya jelema nu berobat loba nu berobatan teh sirik. Oh ahli pohon teh lain teu loba nu berobatan loba. Bangsa urangnya loba keneh. Anu eta urang berobat ka ahli pohon loba. Loba sedangkan ahli pohon teh salat. Teu salat teh ahli pohon teh. Teu salat teu. Tong boroning anu teu salat para jamaah sadayana jelema bisa ngubaran tapi iya asupna pasak ki jelema salat mah salat tapi sok dek maksiat ku kituna ge geus ilmuna ihanat teu meunang eta didatanganan haram pokona teu salat didatangan ku urang dukun ngaranna begitu jelema mangkat berobat ka dukun ngalangkah karek salangkah 40 poe salat tapi ditampi ku Allah angkan urang teh salat dek salat tapi kieu aneh Albat teu ngarti saeutik kan bung aing ngaji di tempat umum mah hayang rukiah hukum khusus. Jadi babari lamun geuleuh teh teu bisa mangkat na ieu mah. Tempat umum para jamaah. Masyaallah Gusti Dagun. Eta kitu tah, eta hadis Kanjeng Rasul. Urang teh puji salat kieu geus tumuk hayo berobat kalinya deui. Berobat mah geus dek berobat bae ka dokter ke. Dek ka kiai anu bener ke. Tadinya cuma cumplang campleng sholat tara naon tara samping ngaleh-leh kopiah ngaleh-leh itu begitu ngaleh-leh sagarana ngaleh-leh gitu begitu tapi nyanyalah oh meureun atuh sia mah kieu oh sia mah kieu disesalah terus atuh katepelan jurig ieu katepelan jurig ieu justru jurig di nya kabeh jadinya kan masyaallah ada tuh aya aturan dina tauhid aya aturan teu sembarangan urang tumunan sawae tadi teh nyata posisina poina lain anu ikhtiarna menang apa henteu dina ikhtiar urang berobat ka saha nu meunang ka saha nu teu meunang eta teh diatur ku Allah lain diatur cek urang cek urang mah ubah ku saha we kitu penting cager we eta mah cek urang ai cek Allah mah aya aturanana tuh
kayak aya aturan anak praja maksudnya. Nah itu diatur gitu. Nah, capek-capek jongjokan anu sinalain doa jeung lain anu aya maknaan nu kitu teh ngaranna sihir roki ngabaratak di orang nepikeun ka ahli-ahli nu kitulah anu ngayakeun jaepongan dina bab sedekah bumi eta lah biar roki saha apakah ayat kiai dirinya anu nungguhna lalu itu aku Masya Allah eta kitu teh ngaji para jamaah sadayana urang dina ngaji mah tetep urang mah itikatin wae ka Allah gitu lamun diitikatin ka jelema mah sieun itikatkeun ka Allah mun diitikatin ka Allah mah bisa aya amalan lamun urang ngamalkeun eta jelema seluruh dunia dek kamusuhan eta jelema moal bisa nyintrek-nyintrek ajar ka jelema aya jelema urang di musuhan pusaka bae jelema sadunia moal beunang ka sintrek-sintrek acan make amalan bagah orangnya eta kitu aya ti Kanjeng Rasul langsung aja kitabna dina kitab Syahadatut Tauhid bisa beramah iyalah anu perlu kurang direha itu mana anu menang mana anu teu menang Masya Allah kami sok ningalikeun mukul bari jeung ngelasan dada Gusti lalu bari ngadoakeun anu jadi masalah mah kunaon urang dibabawa tetangga dibabawa di kamarana dek sedekah bumi naon eusina jaipongan sedekahna sedekah bumi aya eusina jaipongan itu pantes teh cek urang mun teu kitu sok aya nu kasurupan atuh gampang nu kasurupan anu beuti aya dek jaipongan sorangan tak mau batu ya mau batu memang karesepna aing ngaji bae bahasa ngaji mah berkata majlis gitu ya. Masyaallah Gusti mudah-mudahan we urang ngadoa ka Allah supaya kahareupan tong ieu ka generasi supaya bisa ieu nyata non ngamajukeun negakeun agama Allah kahareup ieu urang geus kieu aya. Kumaha teh kahareupnya? Taeta ngaranna si Roki anu haram. Roki gitu. Terus sir istidamah ngabujangkeun kana bentang jeung kana jin atanapi kana ruh anu goib. Masya Allah istidamah cek urang bahasa istidamah teh ngahodam urang nyaona hodam semoga hodam we hebat gagah aing boga hodam tuh jin ge ku aing dititah ku aing dititah ieu istihdamah begitu teh sihir kade semoga agak boga jin gitu aing boga piaraan tuh di imah gagahnya piaraan aing boga piaraan tapi kapalingan mana piaraan anak da jin batara nguruskeun paling di mana ya jin nguruskeun paling tong kelas urang kelas ahli hikmah muka sebutna jago tetep kapalingan mah ditanya tetep naon tetep da jin mah moal nguruskeun banyak jin megatan paling raja masa deh ngagunakeun mana ngagunakeun naon ngagunakeun eta nyata bentang kana naon nyata jin kana ruh anu goib urang ieu urang lobana jelema lamun ngajampe itu mbah anu hadir ka dieu ieu jelema isulan itu aya nambah gitu pangiekeun supaya ieu engke lamun cager ke bakal dibawakeun domba ka mbah gitu kana ruh nu goib masyaallah begitu berangkat urang ka sawah mawa naon
mawa tumpeng urang dek panen, masya Allah. Begitu numpeng mangkat, ya anu ngagegeh ieu pare nunggeus nga suburkeun ieu pare anu geus nubuhkeun ieu pare kitu. Nyi Dewi Sri jeung sajabana antek-antek disebutan ieu anu karunti kieu karunti kanan karunti kulon termasuk ieu anu enggeus eta karuhun anu enggeus ngamuluskeun ieu pare harita keneh lamun anak urang deukeutkeun dirinya asupkeun kana tanah. Mending aya nu geus nyawa hadiah baheula mah hadiah aki-aki mawa tumpeng ka sawah meunang kitu atunya alus tong dileungitkeun tumpengna mah ngan robah hadiah syukuran ke Allah bagikeun ku urang masya Allah nikmat urang esok nungguan aya leutik asal aya aki-aki makat kitu ka sawah bari mawa sisihan kitu nya masa kala endah terus urang ge nuturkeun barudak nuturkeun nungguan bari jeung hadiah beres hadiah terus ngadoa langsung tah dibagikeun eta tumpengna masya Allah nikmat hese tong direunikeun kali eta ngan ieu lah tong nu awam nyekelna tong nu bodoh nyekelna aya nu bodoh mah atuh salah kaprah hadiah teu bisa doa wudu ge teu bisa doa salat teu bisa ayo kita mawa tumpeng atuh mbah-mbahan di pareta ya kumaha gitu atuh anu bisa hadiah bawakeun kurang hadiah masya Allah gitu tah. Nah eta sirna sir istiqdamah teu meunang kade urang miara jin teu meunang kajen teh aya jin di mah urang sabodo sia da ingat urusanna jeung Allah lamun urang aya jin di mah urang geus wiridan kitu mah kurang moal aya jin di mah aduh sabodo teh jin aya di mah da kabeh imah ge aya jin gitu tong urusian kan ya aya jin dek aya naon atau terserah apa urusan masing-masing gitu masing-masing tong dikajenting urang aya naon itu loba emang sekolah usil gitu nah nu teu meunang teh gitu eta teu meunang urang ngagunakeun jin atanapi ngagunakeun ruh anu goib bah gitu tah teu meunang termasuk naon deui termasuk nyaeta ti dia sihir hipnotis orang diajar hipnotis keren ya hipnotis batur dihipnotis sihir haram hukumnya belajar hipnotis haram matakan singgare kade orang dina TV loba anu hipnotis aya urang anggutan diajar hipnotis haram kade hipnotis rata-rata hipnotis jangan kaya nipu kan gitu terus sihir fasi mah ngagunakeun makhluk kan syaratna aya ittisal atau nanti aya irtibat seperti naon tangkal kai dipakai ngundang naung upama aya ittisal mah irtibat eta mah lain hareupeun adat atau nanti batu panekeran dipakai ngalaseuneun eta mah sami eta mah lain sihir gitu eta mah tetep aya ittisal jeung irtibat jadi ngagunakeun hebat warik naon eta batu panekaran jadi bisa ngeluarkeun seuneu nah eta mah kusok aya irtibatan aya ittisalan sehingga sanes sihir termasuk nyata di mana para jamaah sadayana termasuk nyata non sihirna sihir witi aya sihir witi kade alternatif bapak witi
Orang lamun dina wafat nah wafat ya ayo wafat menang wafat menang dina wafat asal barokah gitu disebutna wifik ya seberang wifik eta teh malahan mah anu ngagunakeun wafat teh Imam Ghazali kade ulah ngaram-haram wafat ulah ieu aya jelema anu dagang wafat mana tuh barang haram wala tastaru bi ayati samana qalila maneh ngajual belikeun ayat-ayat Allah kita pan ayat Allah jual belikeun kade ini pada malam Imam Ghazali kan ini aya nu make wafat di mana atau napi nu ngajual wafat ulah diharamkeun lamun urang ngaharamkeun salah jeung ngaharamkeun Imam Ghazali kali muga gampang anu haram teh ieu ngaji urang ngabahas pakai dalil niatna hayang neangan duit ta eta nu ngajual belikeun ayat Allah teh jelema di tangan ayat Allah segelitir mungkin ayat nu jolim dimenangkan kumaha make ayat Allah diperjualbelikeun perpolitikan sarua ada jadi tong disangka kayak ayat Allah kade jadi urang mah mana tengah jual jadi ayat Allah dijual kertas dijual lagi wafat mah eta nyata sok anu ngagena Imam Ghazali sok ngagena gitu. Nah, upama make anu dilarang kusala aya oge wafat anu haram tetep ngan kieu wafat anu haram sareng pasti eta wafat teh haram namun anu dilarang ayanana tapi tetep anu wafat teh haram. Nah, kade kurang awas kurang tingali ya orang tutaskeun pembahasan ya kayak orang sambung we sabana tingali kurang bagian-bagian ditirik dina tujuan anak jeung ngagunakeunna termasuk jelemana jadi kade tingali kurang mana ieu saha jelemana naon ilmuna naon tujuanna ieu kudu tingali kabeh jelemana lamun jelemana fasik carana ku halal atau ku hijib maya teh jelema teh fasik salat osok ngaji osok maksiat ke komo pangharupna fasik ngaranna begitu fasik tapi ngagunakeun ilmu teh ilmu hijib atau asor halal ngagunakeunana ngan tujuanana itu tujuanna ya tujuanna ge sarua hade tujuan pikeun naon pikeun nulungan batur atau pikeun nyageurkeun batur hade ngan jelemana fasik begitu fasik maka khawarikna teh jampe jeung sajabana eta jadi ihanat perhinaan ti Allah hukumna haram jadi pakai asrof. Oh pakai Quran, tapi tidak mana fasik. Tujuannya ada tetap haram. Ini orang jarang ditinggali. Jadi pun saha jelema nu ngajampena, nu kumaha ieu nu ngajampena, naon tujuanna, naon doana, jangan. Kedua, jelema fasik atau kafir carana ku haram seperti kentilasim tujuan ada itu seperti li'ala'i kalimatillah itu keayaan eta jelema tujuanan nugakeun agama Allah ngan jelemana fasik ngan carana ku haram eta ge sami sihir hukumna haram. Perhatikan orang. Jadi namun orang bilang mah di dia para jamaah sadayana jelema aya nu soleh jelema soleh jelemana soleh tepasek hijib bacaanana
Atarapi asror. Tapi tujuanna pikeun megatkeun rumah tangga batur eta ge sarua dihanap hukumna haram. Aya deui jelema pasek. Gitu. Ngan jelema teh di dia kaayaanana dina eta kapasekarana tetep dina tujuan jeung ilmuna teh halal tetep we teu meunang halal. Aya di anu kieu jelema soleh tapi ngagunakeun ilmuna ilmu anu dilarang ku Allah nyata ilmu bukut anu lain aya doaan atapi nyokotan tina sihir. Ilmu mah sihir tina sihir tujuanna hade kan sihir digunakeunana. Aya buhun teh kade, buhun teh dibagi dua, aya buhun anu meunang, aya buhun teu meunang. Aya. Ta ieu mah dina sihir ngan, begitu sihir, sihiroki, begitu sihiroki, kaayaanana eta maena tujuanna hade, jelema soleh, tetep bae haram, dihanap haram hukumna urang tadinya. Teu meunang. Gusti nagungna kade urang ulah kade. Tapi lamun urang kieu mah sapertikeun urang aya jalma mukmin soleh, cara teh maca hiji Asmaul Husna, tujuanna teu dilarang gitu. Sapertikeun ge seperti jelema hayang loba duit, meunang kade hayang loba duit teh kade. Jadi mun jelema hayang boga duit, hayang loba duit teh hayang beungar meunang kade. Gitu. Kusab naon? Malah mah hukumna unang, malah jadi ibadah cenah nu makena. Itu seperti kumaha ngamenangkeun maca seperti kieu ya mukni 7.000 kali tah dina malam Jumat kan nyokota 7 Jumat. Di urang baca teh mun ya mukni 7.000 syaratna 7 Jumat. Nah yang benar mah hayang kabeh diberi dana embung. Ya beri nama hoream, ada yang 7.000 kan langsung gentak. Ayo ada yang nama gitu, maju nama gitu lancar nama ya. Gitu. 7 Jumatan, nah ngarana asror, atau macamnya ya basitu 20 kali. Eta mah dibacana unggal pada sholat duha, gitu. Pada saat duha, jadi baca ya basyir. Gua pada sholat duha, dari sholat duha ya. Di alus-nama baca sholat duha itu orang sholat duha 4 rakaat. Aisyah nama 8 rakaat duha. Itu Aisyah dayana ayat 12 rakaat. Dan alus-nama unggulnya 8 rakaat. Nah, begitu beres orang dirinya Allah minat duha ukawa jamal ukawa kudratukum ismatukum Allah mainkan dari itu apa pun terasa duha juga itu anak kita apa gitu itu ada bacakan kurang Allah mayan goniu bacakan kurang nyata ya basir tabani Allah latifum bi ibadi yarzuqu may yasha wahwal qawiyul adir 21 kali. Nah, karek teh Allahumma rzuqna rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan fihi min ghairi dhairin wala quwwatin wala ta'abin wala masyaqqatin minna sakali tiap pada salat tahajud eta mah baca kurang tah bakal bari duit maksudnya. Jadi mah urang duha we atau napi geus ya basit atau napi urang he aoskeun kurang ya ya. Bacaannya. Nah, eta para jamaah salat panjang pembahasan nasir, insyaallah kurang dibuka pertanyaan. Mudah-mudahan urang sadaya naon anu dipikahareukeun urang sing beunang kalian urang sadaya urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan ieu Indonesia sing menang pemimpin anu soleh, pemimpin kayak presiden dan wakil presiden termasuk menteri dan kabinet yang sajabana mudah-mudahan sing dipilih ku Allah langsung syariat lewat Quran mudah-mudahan sing dijalankeun ieu pemerintah anu adil anu makmur jeung sajabana anu amanah ngajalankeun sesuai jeung aturan negara urang. Begituna para jamaah sadayana awas urang dinakeun mereka milih
aya doa khusus dina kenalika milih orang doa milih dina milih orang kenalika jabros awas minimal kieu ngadoana lamun dina Arab kana Allahumma turli itu minal ikhtirabi. Jadi Gusti abdi ieu milih anu terbaik monggo Gusti jeung yakin gitu ya terbaik pikeun Gusti jeung jadikeun ieu jelema dipilih ku abdi teh jadi amanah gitu. Jadi kudu niatan orang. Jadi dina kenalika jabros niatan. Jadi niatan dina kita mah kitu. Ya kita mah jadi niatan Gusti abdi ieu milih jelema nu hade. Itu nu hade itu mudah-mudahan sing ieu jadi jelema teh jelema anu hade nu dipilih ku abdi teh abdi yakin ieu jelema teh jelema hade gitu. Jelema anu bener siap kemimpin kaharepna Indonesia termasuk Gusti mudah-mudahan ieu abdi milih ka ieu jelema. Mudah-mudahan ieu jelema teh sing jadi jelema anu adil makmur, anu adil, anu jujur pikeun ngajalankeun dina pemerintahan Indonesia. Jadi urang ngadoa itu tadi dina kenalika milih teh insyaallah urang doakeun mudah-mudahan jelema nu jolim atau dek ngarusak kana demokrasi mudah-mudahan sing dijauhkeun ku Allah, mudah-mudahan sing dihalangan ku Allah. Terus jalan benar mudah-mudahan sing dimenangkeun ku Allah. Mudah-mudahan urang ngadoa sing aman, sing damai, sadayana sing sesuai jeung harapan urang, sesuai jeung harapan ulama. Mudah-mudahan sadayana. Terus urang ngadoa, tong eureun ngadoana teruskeun kunut najilahna. Usaha urang ieu kaayaanna ayeuna keur kaayaan khawatir para jamaah sadayana. Urang penting usaha ieu negara urang penting doa hiji anu diucapkeun. Begitu urang hiji nu didoakeun metak dirinya doa orang keluar tina letah urang ieu ngajadikeun wujud pikeun urang supaya menang Indonesia anu makmur gitu. Matakan ku urang teh doakeun negara urang teh. Jadi insyaallah mudah-mudahan Bawasluna KPU-na itu sing amanah, itu termasuk hukum-hukum ahli-ahli hukum Kapolri jeung TNI jeung sajabana anu penegak hukumna. Mudah-mudahan sadayana sing amanah, sing jujur itu tok aya kecurangan itu mudah-mudahan sing dijauhkeun ku Gusti Allah anu kacurangan syukur-syukur sing dihalangan langsung itu dihalangan aya binasakeun mudah-mudahan sing eling teh heula gitu usaha ieu geus timbul segala rupana tapi insyaallah mudah-mudahan naon anu cek ulama mudah-mudahan naon anu geus disebutkeun dina istimewa ulama anu kayak urang bakal dipilih insyaallah mudah-mudahan sing janten presiden jeung wakil presiden dina 2024 insyaallah urang doa sing tulus hate mana urang kusam itu negara urang lain negara batur kewajiban urang lain kewajiban batur kewajiban urang lain urang keur berpolitik lain urusan masalah milih maka teh dan intina urang mah tetep kusabab urang mah teu hukum teu naon urang jalankeun wae milih sesuai jeung istimewa ulama etalah ulama urang insyaallah di akhirat urang keur dipertanggungjawabkeun ku ulama-ulama kusabab ulama mah geus ngaboga dalil jeung hadis jeung sajabana geus melalui proses bahwa sesuai jeung henteu jeung hukum agama Allah ternyata etalah pilihan istimewa ulama sesuai urang ge kudu nurut kadinya kusabab engke lamun urang karena duit kade hati-hati babaraha kitab ku abdi dikaji sababaraha kitab jelema lamun jelema nurutkeun hiji kana duit kadua lobana kana duit begitu kana duit atas dasar duit maka dirinya sarwa izin ngadorong eta jelema kana murkan Allah. Sarwa jeung ngadorong kana murkan Allah. Nu paling bahaya naon? Nu paling bahaya begitu jelema ngadahar eta duit tina barang nu haram, duit sogokan didahar, anakna ngadahar, pamajikanna ngadahar, eta dimurka ku Allah kabeh. Dimurka. Lain kira urang ngaji kitab teh kitab nu mana nerangkeun eta teu nyaho geus wawanianan jelema jahil ngatur-ngatur ka ulama kan brengsek itu ngan punten lamun dina masalah ieu biasana antara murid jeung guru teh lamun akur mah tah eta guru aing lamun teu akur mah aing bahasa wae jeung guru aing jadi biasa mah kitu geunya ada para jamaah saudara ieu mah timbang saha kadar eta memagat teh urusan pribadi masing-masing ulama mah kiai mah jeung sajabat timbang salah kadar ngingetan bahwa urang teh ieu teh anu paling penting mah lamun urang
memilih nu tepat sasaran, maka hati-hati agama ieu nu bahaya. Urang saking geus luar biasa urang mantap-mantap ieu agama Islam geus tubuh dikumahakeun ieu dijoin jeung sajabana ulama urang dijoin. Teu beres-beres jeung sajabana hantem-hanteman komok ke hareupna lamun diantep. Tekan urang siapkeun ayeuna tong sieun, kada tong sieun pilih bari ngadoa ka Allah. Dirinya pek ngadoa, urang mulai milih ngadoa urang ke Allah terus, urang malah mah lamun aya boga kakawasaan mah urang sehat, urang jajan terus backing ku urang tah tepi ka mana ka desa turutkeun terus kitu surat suarana ke kacamatan turut terus ka ditu mangkat nu boga kekuatan mah wayahna sabab ieu teh kan ieu demokrasi kewajiban urang. Nah ulah sampai urang dina poe eta teu milih kade awas hati-hati. Namun Allah ujur mah yang nabi jadi insyaallah tetap urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan urang keberkahan Allah subhanahu urang dina penting ayeuna ngaji mudah-mudahan Allah ngabulkan doa urang sing dijadikeun ieu negara teh dipasieun pemimpin anu amanah, dipasieun ieu pemimpin anu bisa berjuangkeun agama Islam, negarakeun hukum-hukum Islam, termasuk nyaheun ka para ulama, termasuk nyaheun ka umat Islam, termasuk nyata sing ngajadikeun bisa mawa Indonesia ieu bisa mawa dibawa ku anjeunna sehingga anjeunna bisa mawa ka Indonesia ngajadikeun Indonesia nu adil dan makmur warabun ghafur. Insyaallah sakitu we para jamaah sadayana hukma sofa wa dama kadar wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.